Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fi qoulihi ta'ala kataba rabbukum ala nafsihi rahmah wa nahwi qoulihi ta'ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa qoulihi wa 'ala Allahi qasdus sabil. Al-haqqu ta'ala yunazzahu an ayyadkhula tahta haddil wajib syar'i wa innamal muradu annal ilmal ilahiyya idza ta'allaqa azalan bima fihi sa'adatuna kana dzalikal wujub ala nisbah min hadzal wajhi bima'na annahu la budda min wujudi tilkat tariqil musilah ila dzalikal amri alladzi ta'allaqa bihi ilmu ma qawlihi ta'ala muhtarun fi dzalika. Itu kaharti manana wallahu a'lam. Wa qala sareng dawuh anjeunna ya ulama fi qawlihi ta'ala dina masalah dawuhan Allah subhanahu wa ta'ala kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Gusti nu maha suci dadawuh kataba rabbukum ala nafsihir rahmata. Maknana wallahu a'lam kataba parantos nyatet gitu ku bahasa lugat mah. Sa rabbukum pangeran aranjeun ala nafsihi kana dzatna ar-rahmata kana rahmat. Wa nahwi qoulihi ta'ala sareng berkomentar dina saumpamana dawuhan Allah ta'ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Maknana wallahu a'lam bimuradi wa kana haqqan jeung wa kana sareng aya parantos aya haqqan eta hak alaina ka urang sadaya naon nasrul mu'minin nulungan sapirang-pirang jalma mukmin. Wa qoulihi ta'ala sareng dina dawahan Allah ta'ala wa 'alallahi qasdus sabil. Wa 'alallahi sareng eta tetep ka Allah qasdus sabil ari ngamaksud sabil. Naon maksudna ieu? Tinggal ayat nu kahiji kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, seolah-olah Allah pasti kudu ya pasti ngagaduhan sifat rahmah. Memang iya Allah ngagaduhan sifat rahmah, tapi pastina ya teh seolah-olah wajib cek syarat. Itu siga wajib cek syarat. Lamun wajib cek syarat mah engkena meureunnan lamun Gusti teu nyaah jadi doraka saha. Nah, keuna rek dibahas heula, rek dibahas ieu. Kitu eta teh tawa kumaha ke dihareup. Kadua dawahan Gusti nu Maha Suci wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Tah ieu mah aya katangtuan wajibna alaina ka urang sarerea. Wajib ka urang sarerea nasrul mukminin nulungan jalma mukmin. Tah ieu mah mun teu nulungan doraka pan kitu li. Nya. Naon bedana ayeuna kana haqqan alaina nasrul mukminin jeung kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Sabab kataba teh bisa dihartian deui wajaba. Pan kitu li. Tah kumaha ieu maksudna rek dibejakeun di dieu. Oge aya deui dawahan Gusti keur pembanding anu bieu wa 'alallahi qasdus sabil. Kieu cenah eta teh komentarna begini. Al haqqu ta'ala ari Gusti Allah ta'ala yunazzahu eta disucikeun an ayyadkhula tina termasuk Allah tahta haddil wajib syar'i di bawah batasan-batasan wajib syara. Naon wajib cek syara? Urang kudu apal heula naon wajib cek syara. Naon ari wajib cek syara? Wajib cek syara teh nyaeta kumaha pamit nu tos diajarkeun basa taun ti heula teh ya.
hilap deui hilap keneh heeh gitu nu eta teh geuningannya eta naon wajib teh kieu nu disebutkeun wajib teh sakumaha ceuk usul fikih yen wajib teh dipigawe meunang ganjaran teu dipigawe meunang siksaan gitu lin ceuk sara mah beda jeung wajib ceuk akal ari wajib ceuk akal mah malayu tasawwaru fil aqli wujudun adamuhu sesuatu anu teu kabayang dina akal eueuhna balik tak kudu aya hartina wajib ceuk akal mah teu kaharti ku akal lamun teu kitu eta naon tah ceuk akal. Jadi atuh makna wajib teh rupa-rupa ya sumuhun aya wajib ceuk sara aya wajib ceuk akal malah aya deui wajib ceuk adat aya deui wajib ceuk RT aya deui wajib ceuk ente ya ngaran wajib berarti kumaha nu istilahkeunana bae aya wajib ceuk sara mah nyaeta lamun dipigawe meunang ganjaran lamun teu dipigawe meunang siksaan ari ceuk akal mah tadi teh adapun wajib ceuk adat nyaeta sesuatu anu kabiasaanana lolobana kitu eta wajib ceuk naon ceuk adat sekali deh wajib ceuk sara mah nyaeta doraka mun teu dipigawe gitulah wajib ceuk akal mah teu kaharti lamun teu kitu wajib ceuk adat adalah teu kenon wajib ceuk adat mah adalah lolobana pasti kitu gitu contoh lamun dahar loba pasti sebeuh ceuk saha ceuk adat biasana jadi adat mah nu disebutkeun wajib teh ceuk sakumaha kabiasaanana lamun ti jengkang pasti nang karak gitu lin lamun ti kusruk pasti notok lamun ngagubrag pasti ngagolong lamun ngagorolong pasti eta mah ceuk adat gitu nu dimaksud dina ieu keterangan lain rek nyaritakeun ceuk adat ceuk akal lain pedah tadi nyaritakeun masalah wajib urang kudu apal heula wajibna nu rek dicaritakeun masalah wajib ceuk syara kieu cenah lamun dihartosan bahwa kana haqqan alaina nasrul mukminin wajib ka jalma iman ka jalma Islam membantu orang-orang iman itu bisa jadi wajib ceuk sara lamun wajib ceuk sara berarti doraka lamun seseorang ayeuna teu nulungan jalma iman jadi kudu dibantu jalma iman teh aya jalma iman hoyong ka masjid tapi leumpangna rarampeolan atuh digeneng ku ente aya jalma iman bade tahlilan ngan hanyakal seeta teu bogaeun senal sehingga teu init kumaha tuh diurang balatak senal loba-loba nama teu kapake bigeun we ka seeta ngarahin init kitu aya jalma iman loba hutang kira-kira kumaha Mang Uden aduh bala-bala loba hutang mah keulaanan aing ge sarua loba naon balik deui tah ari Gusti nu Maha Suci mah yunazzahu an ayyadkhula tahta haddil wajib syar'i teu kaharti ku akal lamun Allah doraka teu midamel kitu hartina sementawis Gusti nu Maha Suci nyiptakeun makhluk oge Gusti nu Maha Suci teu nyiptakeun makhluk hartina mau berbuat mau tidak itu kewenangan Gusti coba pan Gusti ngagadoan sifat jaiz sifat anu mungkin di Allah teh adalah naon cenah eta ngayakeun anu mungkin atawa teu ngayangkeun anu mungkin alias nyiptakeun makhluk atawa teu nyiptakeun
makhluk. Rek ngajadikeun rek teu ngajadikeun itu kewenangan saha? Kewenangan Allah. Lamun teh mah dianggap bahwa kataba rabbukum, naon cenah tadi? Kataba rabbukum paratos wajib misalkan ngawajibkeun pangeran aranjeun kabeh ala nafsihi kana zatna ar-rahmata kana rahmat. Ya Allah, seolah-olah doraka lamun teu ngagaduhan sifatnya. Meureun kitu tah lain kitu mustahil mun kitu. Naon cenah? Sabab Allah dibersihkeun tina sifat tina naon tina kakurung ku batasan-batasan wajib syar'i. Atuh naon maksudna Gusti dadawuh kitu make kata ba'ala nafsihi rahmah sagala. Naon teh maksudna Gusti make ngadawuh kitu? Kitu meureun. Jawabanna gampang, taroskeun we ka Gusti Allah. Dan udah dawuhna ge saha? Gusti Allah. Ngancet ieu ulama diwartoskeun wa innamal muradu dan tayalian taya deui taya sanes ari nu dimaksud teh pastina annal ilmal ilahiyya sanyanyana ilmu ilahiyya ilmu pangeran ilmu kapangeranan ilmu na Allah idza ta'allaqa azalan bima fihi sa'adatuna. Ini mah contoh di mana-mana berkaitan ya ditalikeun ya ilmuna Allah teh di azali bima kana naon-naon fihi sa'adatuna. Misalkan di dinya anu aya kabagjaan urang sarerea yen urang teh geus aya dina ilmuna Allah bakal bagja. Amin. Yen urang teh geus dicatetkeun ku Allah urang teh bakal bagja kitu. Kumaha eta kana dalikal wujub alan nisbah min hadzal wajhi bahwa atau bukti wajibna pastina ieu teh sesuai kana nisbah dari segi jalan ieu. Kumaha ngahubungkeunana bae cek bahasa ayeuna mah kieu. Masalah itu tergantung situasi bae. Tergantung naon cenah? Situasi baik. Jadi nyaritakeun wajibna teh wajib situasional. Jadi aya wajib situasi, wajib nisbi disebutna nu kitu. Wajib naon cenah? Nah kumaha bi makna annahu la budda min wujudi dzalikat tariq al musilah ila dzalikal amri kalawan ngandung makna bahwa mau tidak mau tina ayana ieu jalan anu nganepikeun kana urusan itu gitu allazi ta'allaqa bihil ilmu anu kacantelan ku ilmuna Allah ma kaunihi ta'ala muhtaron fi dzalika bari sarana mah Gusti Allah memilih-milih bae di antara eta deui kitu sekali deui lamun dikaitkeun ilmuna Allah kan ilmuna Allah teh ala wajhil ihatah Allah uninga kasadaya makhluk kasadaya naon bae nu diciptakeun ku Allah teh teu aya nu kalangkung sadayana kauninga termasuk rek bagja rek cilakana seseorang bagjana urang aya dina ilmuna Allah cilakana batur kalau bah cilaka mah ka batur aya dina ilmuna Allah batur teh maksudna kafir bagjana jalma mukmin aya dina ilmuna Allah cilakana jalma kafir eta ge aya dina ilmuna Allah tah ieu teh kacantelan ku ilmuna Allah seolah-olah wajib ta'alluqna ieu ilmuna Allah batulah batalina ilmuna Allah karena sesuatu anu terjadi eta tah ieu teh ngandung makna wajib nisbi alias bimakna kieu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui si asi berek itu teh memang damelan saha Allah ya pasti ku Allah geus dituliskeun sieu bakal bagja ku Allah geus dituliskeun sieu bakal cilaka tapi aya tapi dibarengan bari ieu teh aya dina mukhtaron bidzalik bari dibarengan dipilih-pilih deui wae hartina suatu saat misalkan dia si Jaid geus ditakdirkeun ku Allah teh bakal jadi ahli neraka
ti ditu teh dan jae lain itu jae mah jae ya jadi ahli neraka ya gitu. Tapi di tengah perjalanan ku Allah dirobah jadi ahli surga sabab aya nama ngilu ngaji misalkan. Oh tah eta naon eta? Ya itu kehendak Allah. Artinya sesuatu nu wajib tadi nu pasti tadi teh ya gumantung karena kebijakan Allah itu sendiri. Allah tahu bahwa ini kudu ka dieu, ieu kudu ka dieu, tapi ujung-ujung nama otoritas kumaha Allah. Karena ya kumaha Gusti deui we. Jadi atuh wajibna di dinya teh kumaha? Wajibna di dinya teh kumaha? Wajibna teh di dinya lain wajib syar'i. Naon cenah? Lain wajib syar'i. Sabab wajib syar'i mah sesuatu anu tadi teh gitu. Panjang keneh mun rek dibahas ngan kagok sakitu we heula. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi ilmu keur urang sarerea. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami' khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halala wa wasi'an bi balikal wasi'. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fatahu ya Alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbi